Assalamualaikum. Sampurasun nun palawargi sadaya, mitra Abah anu dimana wae ayana, wilujeng patepang deui sareng Abah Oo oge Utun dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu bade kapihatur carita anu bakal dipedar dina danget ayeuna nyaeta sasakala gagak buluna jadi hideung atawa rupana eta manuk gagak teh jadi hideung. Mangga atuh wilujeng ngadangukeun kumaha jujutan nana ieu judul sareng antayanana ieu carita. Naon bah? Kupingan Utun teh sasakala manuk gagak. Nah kitu gagak mapan hideung. Nya hideung tun manuk gagak mah ayeuna mah, tapi pan aya asal usulna eta teh bisa jadi hideung kitu teh dari asalna mah bodas eta teh tun baheula mah cenah Bodasnya bahna asalna teh eta teh manuk gagak teh rupana buluna teh. nya bodas. Ari manuk gagak bah kahakanana naon eta? Manuk gagak mah sagala ge dihakan tun. Bangsat naon kitu bung-buahan segala rupa oge sasatuan nu leutik nu halaliber ge dihakan. Malahan mah bangsa daging oge manuk gagak mah beukieun bangke dihakan ku manuk gagak mah. Oh sagala beuki bah manuk gagak mah. Nya manuk gagak mah sagala beuki lauk ge dihakan manuk gagak mah. Nuhun atuh bah Utun penasaran ya. Hoyong terang kumaha atuh dongengna sasakala manuk gagak teh pangna bisa jadi hideung kitu geuning. Nya teh sok regepkeun nya ku Abah urang caritakeun asal usulna manuk gagak rupana jadi hideung teh. Harita atuh dina hiji waktu hiji poe anu kacida pisan panasna. Atuh harita katingali aya hiji oray sanca manehanana teh keur naon kitu keur ngarayap keur leumpang manehanana teh bari reg manehana teh eureun dina leumpangna bari ret ka itu ret ka dieu keur merhatikeun keur neangan naha geuningan eueuh sasatoan hiji-hiji acan keur mangsa manehanana keur kumanehanana dimangsa teh dihakan jiga nu nyarahoeun. Manehanana harita ngomong sarangan, kamana sasatuan teh ieu beuteung kaula geus ngarasa
perih geus lapar meuni eueuh hiji-hiji acan anu nyamperkeun ka dieu kitu harita ceuk dina pikiranana atawa dina omong soranganana eta sakadang rai sanca. Manehanana ngarasakeun jabaning panas, jabaning lapar, beuteungna ngarasa perih. Atuh tidinya teh manehna teh keur culang cileung keur mikir teh kadenge atuh ti kajauhan aya sora cai pating karecak. Atuh kumanehna teh diperhatikeun eta sora cai teh di mana eta teh nya. Sora cai teh datangna itu manehna bari culang cileung merhatikeun ceulina meuni naon kitu ni dungdak deng dek wae huluna teh masangkeun ceulina ngadengekeun datangna sora cai. Oh barang harita geus kumanehna teh geus tangtu geus puguh kadenge ti datangna eta sora cai, manehna atuh nyamperkeun eta kana sora cai. Atuh barang geus nepi teh geuningan aya walungan. Aya walungan leutik, wahangan leutik. Atuh manehna teh barang ningali aya cai kitu teh meuni kacida atoheunana. Harita teh sabab ngarasa hareudang, ngarasa panas awakna. Tuluy manehna teh atuh ngagulusur harita kana wahangan. Tuluy manehna ngeueumkeun awakna. Barang ngeueumkeun awakna atuh katingali harita teh di hareupeunna teh loba lauk. Loba lauk ni loba pisan lah laukna teh. Atuh manehna teh bungah barang ningali loba lauk kitu teh. Anu keur lapar harita ningali lauk. Nya atuh harita lauk teh dipacok. Puguh meuni pacok teh. Terus macokan ge aya lauk dipacok deui, aya lauk dipacok deui teh eueuh nu beunang na puguh dina jero cai. Lingas laukna. Atuh manehna teh kacidah pisan amekna ningali eta lauk sakitu lobana eueuh nu beunang hiji-hiji acan. Atuh tidinya teh manehna teh ngerahkeun sakabeh tanagana, ngagunukeun sakabeh tanagana. Manehna tuluy harita macokeun eta huluna, macok eta lauk anu dihanap barang harita atuh huluna kahanap. Atuh nepi ka jero pisan nepi ka awakna ge kakeueum sapotong harita teh asup kana jero cai. Barang manehna geus kitu teh geus aya anu kapacok. Barang dibawa ka luhur teh diangkat huluna ka luhur. Soreng teh geuningan lain lauk anu dipacok ku manehna teh nu di aya dina sungut manehna teh. Ari pek teh batu. Atuh manehna teh sakadang sanca, rai sanca meuni kacida amokna atuh. Meuni bungutna harita beureum geunuk amok harita teh. Tidinya teh atuh manehna teh amok naik we ka luhur. Manehna teh mikir ari pek teh ngabogaan ide manehna teh. Teu eleh naon kitu, teu eleh akal. Harita atuh buntutna ditalikeun kana tangka kai anu naon ti peuntas ti ditu. Atuh awakna harita dipake menet eta wahangan. Atuh huluna meulit dina ieu dina tangka kai nu naon peuntas belah ti dieu. Harita huluna diselapkeun, huntuna dipacokkeun nga tangka kai. Ari harita teh atuh barang naon gitu bener
maksud manehanana teh menatuhangan berhasil harita tuluy we atuh hicai teh nepi ka saat lauk teh kasaatan atuh harita si lauk teh ngabarak harita teh pating karepak si lauk teh tidinya teh saat lauk teh saat wahanganana barang keur kitu atuh manehana teh henteu sadar sakadang orai sanca teh teu sadar yen ti beulah jauh aya nu merhatikeun aya nu ningalikeun kana gerak-gerik manehanana nyaeta nu merhatikeun kana gerak-gerikna sakadang orai sanca teh geuningan sakadang manuk gagak harita atuh sakadang manuk gagak barang ningali kalakuanana sakadang orai sanca kitu anu keur menet wahangan nepi ka saat nepi ka atuh eta laukna teh kasaatan ting kalarepek miloba pisan atuh harita jorojoy atuh dina pikiranana sakadang manuk gagak teh manehna teh naon kitu kabita ningali eta lauk dina wahangan nu geus saat da dipenet ku sakadang orai sanca atuh manehna teh harita nyelorot turun tina luhur tangkal harita turun ka wahangan tuluy lalaunan manehna teh kateyepan nyampeurkeun eta lauk manehna kateyepan leumpang bari merhatikeun sakadang orai sanca bisi ningalieun ka manehanana tuluy atuh harita manehanana macok lauk tuluy diteureuy terus we kitu jeung kitu bari panuna mah teu leupas tutret ningali ka sakadang orai sanca tuluy eta lauk teh nepi ka dek beak kari hiji deui barang hiji deui teh atuh kumanehna teh dipacok deui tuluy diteureuy nepi ka manehna teh wareg tu barang geus wareg teh teurab atuh barang teurab teh manehna teh reuwas ngadenge teurabna sorangan manehna teh reuwas da bisi kadengieun ku sakadang orai sanca bari tuluy harita pamatukna dibalemkeun dirapetkeun atuh barang sakadang orai sanca mah harita teh teu ningalieun ngan manehna teh barang keur ngabayangkeun naon kitu kumaha ngeunahna ngadahar eta lauk anu aya di wahangan manehanana reuaseun barang ngadenge aya sora anu teurab barang dileret geuningan aya sakadang gagak lauk atuh beak dihakanan ku sakadang gagak atuh harita kacida amekna sakadang orai sanca tuluy ngaleupaskeun huntuna tina gegelanana anu ngegel kana eta tangkal kai tuluy ngolosod atuh harita manehna ngomong ka sakadang gagak bari amek sakadang gagak es maneh anjeun kumawani eta ngahakanan lauk anu meunang hese capek kaula geus ngarasa capek kaula ripuh menet wahangan
anjeun wawanianan gitu atuh cek sakadang oray sanca harita bari naon kitu macokeun pamatukna ka sakadang gagak atuh sakadang gagak barang kitu manehna ngarasa reuas manehanana hiber atuh hiberna oge kusabab manehanana teh wareg teuing barang hakan teu jauh cere atuh dina dahan barang entep dina dahan atuh sakadang oray sanca oge teu ngantep kitu harita dahana dipacok nepi ka peungas atuh sakadang gagak harita ruas manehna atuh hiber lumpat atuh sakadang oray sanca oge teu ngantep kitu wae harita sakadang oray sanca diudag tuluy atuh sakadang gagak harita barang ningali sakadang oray sanca ngunag tuluy manehanana terus lumpat manehna lumpatna ka palemuran barang geus hiji nepi ka hiji lemur manehna euteup dina suhunan eta imah barang ningali ti kajauhan geuningan sakadang sakadang oray sanca ngunag tuluy ari pangrasa manehanana lumpat ka lembur teh sugan we da oray teh sieuneun ari lumpat ka lembur mah ternyata geuningan oray sanca teh kalah ngunag tuluy sakadang oray sanca teh atuh manehanana ti dinya kacida reuasna tuluy manehanana asup ka imah asup ka dapur manehana mikir kumaha carana barang di dapur atuh ningali aya hawu urut anu paragi masak geuningan hawu anu masakna ku suluh zaman baheula mah masak teh ku suluh ayeuna ge aya hiji-hijieun anu masak di hawu ku suluh henteu ku gas kabeh atuh ningali harita loba naon kitu areng hawu manehanana teh tidinya teh tuluy we awakna teh digeseng-geseng kana areng hawu nepi ka robah rupana jadi hideung barang geus kitu mah manehanana teh tidinya teh tuluy we atuh biji kaluar tuluy manehna susulumputan asup kana rungkun-rungkun barang keur manehanana mikir kumaha cenah lamun ngunag oray sanca lamun kapanggih jeung sakadang oray sanca atuh tidinya jual di tukangeuna teh sakadang oray sanca teh harita jual naon ngagaruahkeun ka manehanana teh harita atuh oray sanca barang ningali aya manuk rupana hideung manehanana curiga buah-buah ieu sakadang gagak teh cenah kitu bari diameuan harita bari ngangse sumutna irungna ka eta manuk gagak anu geus robah wujud jadi hideung atuh harita sakadang gagak barang ningali kitu manehna kacida pisan reuas jeung ngadeg-degna tuluy sakadang oray sanca nanya harita ka sakadang gagak hei sakadang manuk hideung anjeun ningalian henteu ka sakadang gagak atuh sakadang gagak harita henteu ngomong manehna ku disada gakan manehna mah teu ngomong sabab ngameh namun kitu henteu dihakan ku eta ku sakadang sanca anjeun nyaho teu ka mana bieu lumpatna sakadang gagak manehanana geus deleka geus wawanianan ka kaula manehanana rek dihakan ku kaula itu harita cek sakadang oray sanca
atuh barang gitu mah Rai Sanca teh da puguh sakadang manuk hideung mah teu nyahoeun ceuk pikirna sakadang Rai Sanca teh. Kamana atunya sakadang manuk hideung sakadang gagak teh manehanana lamun kapanggih ku kaula dek dihakan sabab manehanana geus deleka geus ngarebut hak kaula. Namun manehanana henteu kapanggih manehanana ku kaula dek di supataan erek dikutuk supaya rupana hideung goreng patut jika anjeun sakadang manuk hideung kitu harita ceuk sakadang Rai Sanca. Atuh sakadang gagak manehanana adu geus robah wujud jadi hideung manehanana meni ngadegdeg soak sieun dihakan ku sakadang Rai Sanca. Atuh Rai Sanca harita barang ningali kitu mah manehanana atuh harita nyarita deui ka sakadang manuk hideung. Nya atuh sakadang manuk hideung kaula rek init deui rek balik ka leubeung sugan panggih sakadang gagak harita ceuk sakadang Rai Sanca bari manehanana ngaleor init ti hareupeun sakadang manuk gagak anu geus robah wujud jadi hideung. Atuh sakadang gagak harita barang ningali kitu manehanana anu noroktok ngadegdeg soak ku sakadang Sanca manehanana atuh ayeuna mah meuni dadana ngarasa lega ngarasa bungah sabab teu tulus geuning dihakanna sabab sakadang Rai Sanca teu apaleun yen manehanana teh sabenerna mah manuk gagak anu tadina rupana bodas anu di teangan nyaeta ku sakadang Rai Sanca. Barang geus kitu mah manehanana teh atuh tuluy we ngageleber deui hiber da pangrasana mah manehanana geus aman ayeuna mah geuning manuk naon kitu sakadang Rai Sanca teh teu apaleun pohoeun deui atuh manehanana harita hiber deui rek nuju deui ka gunung bari disada gak-gakan sabab ngameh teu dihakan ku sakadang Rai Sanca kitu. Tah kitu tun tamat geuningan ayeuna mah yeuh sasakala gagak sasakala manuk gagak teh tun tun sare kitu tun teh tun
nya we geningan geus tibra baku ieu mah utun kana sare teh cenah arek ngadengikeun dongeng Abah cenah penasaran sasakala manuk gagak tapi akhirna mah anger we sare deui tara nepi ka anggeus gitu. Mohon atuh palamita sadaya carios sasakala manuk gagak atuh dugi ka dieu tamat Abah atuh nyuhunkeun dihapunten kasadayana tina sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Abah. Abah atuh ngahaturkeun nuhun kasadayana kanu parantos kaganggu waktosna kanggo ngupingkeun kanggo ngadangukeun ieu carios dongeng samemeh sare. Mohon atuh palamita sadaya ye carios urang teuneun di haneulem sieum urang tuna di hanjuang siang diteuneun pikeun sampeureun dituna geusana alaeun paragi nyokot ninggalkeun cag atuh palamita sadaya Abah pramios atuh pamit kasadayana. Assalamualaikum.